Urang dina ngadua oge ibu urang niatkeun dina ngadua teh kangge ngaleungitkeun diri urang tina kasombongan. Nah, sabab jalmi anu tara ngadua teh sombong. Usaha we haben-habenan percaya tara ngadua teh. Eta ciri jalmi sombong. Jalmi anu sombong mah tara ngadua. Lamun urang jalmi ngarasa butuh yang ngadua. Ciri jalmi anu hina mah sok ngadua. Ngan cirinya ni sombong teh tara ngadua. Ngarasa sagala upaya teh milik anjeunna. Ah da teu kudu ngadua, geus beunghar we. Ladang usaha abdi kudu capek nikeun ngeureunnya teu kudu ngadua. Gitu. Dah teu kudu naik pangkat mah, da geus naik pangkat mah asal usaha we cing bener bakal naik pangkat. Oh kakaitan jeung doa. Nah, sombong eta teh kitu teh. Hayang pinter ngaji we cing bener. Teu kudu ngadua, sombong eta teh. Kapinteran, kabeungharan, kapangkatan eta teh ayana dina sifatna Allah. Allah teh gaduh sifat Al-Alim. Dan alim teh nu maha uningan, nu maha pinter Allah teh. Dipasikeun kapinteran teh ka hiji jalmi tah si jalmi eta teh nempatan kana sifat Allah Al-Alim. Pinter we jalmi dipinterkeun, pinterna tina pinterna Allah. Jalmi teh dibeungharkeun. Nah eta teh sifat gonina Allah dipasikeun ka jalmi. Jalmi nu beunghar tina sifat Allah anu goni. Jalmi teh dipasieun pangkat ku Gusti Allah. Eta teh pangkat teh tina azizna Allah, tina gagahna Allah. Jadi aziz cabut we ku Gusti Allah sadayana kosong teh naonan eta jalmi teh. Memawi urang sadayana lamun ninggal jalmi teh tinggalna Allahna. Ulah ninggal jalmina. Ibu ninggal murang kali 5 tahun hafal Quran. Aya kapungkur sa musahnya, musah murang kali ada can pian eta can 5 tahun jika nama kapungkur. Hafal Quran. Bahkan kamari duaan di bulak balik Quran hafal jeung ayat nya teh. Nu ditinggalna sahana urang? Murang kalina Allahna. Urang jarang ninggali Allah nama. Tajuk ka saha? Kamurang kalina jeung kasepuh da ieu bongan cenah sepuhna ge ajengan Ustaz. Kasepuhna. Ari Allahna leungit. Saha nu ngadamelna? Jadi alimna eta murang kali, hafidna eta murang kali tina hafidna Allah. Teu ninggal Gusti Allah lamun kieu mah Gusti ieu teh makhluk salira jalmi dipinterkeun pinterna tina alimna salira emut teh geuningan leres Quran teh eta teh kagungan Gusti Allah ku Allah dipasian kamuliaan ka ieu jalmi emutna Allah anu hafid Quran aya jalmi punten Bu aya nu pego diajak ngobrol pego tapi tiba orang baca Quran, nonton yang baca Quran, itu biasa nyarios, ajak ngobrol, balelo itu bisa, itu biasa. Baca Quran, lonjang deui, hafal, jeung hafal Quran teh. Aduh, lu ditinggalna ulah eta jalmina, da puguh pego eta mah. Tapi non, oh iya teh, mu non karomah atar maunah di Gusti Allah. Emutna ka Gusti Allah. Ninggal jalan pinter emutna Allah, ninggal jalmi anu pangkat emutna Allah. Al-Ghani anu beunghar, Al-Ghanina anu pangkat, Al-Azizna anu pinter, Al-Alim. Ninggal jalmi anu awon oge punten.